Sampurasun. Para warga dipikasih ku Gusti, mugia warga-warga sadaya aya dina barokah, aya dina panang tayungan, aya dina nugraha Gusti Anu Maha Suci. Para warga dipikasih ku Gusti, dinten ieu sim abdi sejang abage deui berkah patali sareng babasan atanapi paribasa dina basa Sunda. Dinten ieu teh hoyong ngabagi patali sareng cangkir emas eusi delan. Terang delan para wargi, bilih aya nu tacan terang. Delan teh tarasi. Tah, ai tilu warna cangkirna emas, eusina tarasi teu nyambungnya. Awon, kadang mah cangkir emas mah eusina teh berlian gitu tah. Tapi ieu teh pangajaran. Ieu teh kalimat anu ngedakeun kieu hartosna mah. Ari ucapanana, ari cariosanana mah alus pisan. Tapi ka urang percaya jeung kataji. Tapi eta hatena jahat jeung ngabahayakeun. Jadi eta hartosna cangkir emas eusi delan. Dina pangandika Gusti aya hiji jalmi anu ngucapkeun sapertos kitu. Kieu gara urang aos. Injil Yohanes pasal 12 ayat anu ka 4 5 dugikeun ka 6. Yudas Iskariot hiji murid Yesus anu engkena ngahianat ka anjeunna ngomong kieu, kunaon lain dijual bae eta minyak seungit teh 300 uang perak, terus duitna sedekahkeun kanu mariskin. Ngomongna kitu lain dumeh karunyaan kanu mariskin, tapi lantaran manehna teh bangsat. Manehna urah nyekel tempat duit sarerea sok nyokot keur dirina sorangan. Naon eta teh? Maling. Ieu ge mirip sareng mi HP hayam kaheulang nya. Yudas teh dipercanten janten bendahara, tapi eta artosna sok diangonya lira. Laporanna mah keur umum, hati-hati. Jadi ayat anu kalimat tadi, keur naon cenah eta teh? Minyak teh dibahekeun kitu wae kumaha upami ngaos pasa ieu? Gusti Yesus dilisahan ku Maria ku minyak seungit. Wah, sabumi eta teh meledak seungit ka mana-mana. Yudas nyarios kitu tadi juga nu nya. Para wagi sadaya cangkir emas eusi delan. Zaman kiwari teh seueur penipuan. Urang kan sering ngadangu televisinya, tina media ngaos warta-warta seueur pisan jalmi anu janter korban gara-gara naon? Penipuan. Lewat media sosial, aya nu ical HP, leutik lah HP mah cenah nya. Nu ical naon deui? Laptop. Aya nu ical barang berharga, artos. Aya nu kaicalan harga diri wargi sadaya diperkosa tina penipuan. Aya nu kaicalan nyawa gara-gara penipuan. Tah, Yudas Iskariot salah sawios murid tadi nyariosna pan kitu. Eta teh nyariosna sanes ka saha? Aya guruna di dinya Gusti Yesus, aya murid-murid sanesna. Sapertosna mah Yudas teh nyaah kanu miskin. Sapertosna Yudas teh deudeuh kanu balangsak. Sing horeng si mana horengnya. Yudas teh geuningan aya maksud jahat. Disebatkeun ayat geurepna tadi. Nyariosna kitu kumargi kabiasaan eta tah maling. Dugikeun ka kitab suci nyebatkeun Yudas teh bangsat. Walah teu raosnya. Para bagi sadaya. Naon pangajaranna kanggo urang ayeuna ngalangkungan eta ayat kitab suci. Ieu nomor hiji para wargi, ulah gampang percaya alias naon? Waspada. Ya, waspada. Waspada naon? Waspada penipuan. Kade ulah gampang percaya panginten ka aya jalmi boh anu tos lami kenal, boh anu komo anyar pinanggih mah nya ngagoda ka urang, ngajak naon wae ka urang. Ngajak nyelakakeun diri, ngajak usaha anu itu ieu tungtungna urang bakal cilaka. Kumargi urang tadi teh henteu waspada. Janten kedah waspada. Utamina patali sareng kayakinan. Cobi para wargi. Hirup nuju susah. Lah, geus susah-susah kieu mah. Yuk urang ka dukun anu, yuk urang ka gunung anu. Urang munyung we sakalian ame tere beunghar. Para wagi sadaya ieu waspada nya, waspada. Ulah dugikeun ka urang kabung roy. Upami aya jalmi anu ngajak nyimpang tina jalan Gusti, tong tadi ngaling-aling tolak sakalian. Anu kadua para wagi sadaya upami tadi mah waspada,
pangajaran anu kadua naon sing raket ka Gusti. Memang raket ka Gusti teu aya ukuranana kedah sabaraha kitu tah teu aya. Tapi jami anu raket ka Gusti bakal katawis ti mana? Tina hirupna sari dinten, tina ucapanana, tina kagiatanana. Ti mana bisa ngarojongna kedah dirojong tangtos raket ka Gusti teh getol ngadoana, getol ngucap syukurna, getol ngaos pangade ka Gustina, getol ibadahna, getol ngalakukeun hal anu sae. Eta margina upami jami raket ka Gusti piraku bakal kagoda ku hal-hal anu teu parugu anu mata ngabahayakeun tadi. Katilu pamungkas. Upami aya wargi-wargi sadaya anu hirupna gaduh kabiasaan sapertos Yudas Iskariot. Ye, bahamna mah sae, ucapan mah sae, purah nyarios ka batur sae dukeun ka batur teh kagoda. Ah, baelah batur cilaka, batur rugi, nu penting aing untung para wargi sadaya geura tobat. Gusti dinten ieu maparin pertobat kanggo urang sadaya. Gusti dinten ieu maparin kesempatan kanggo urang sadaya, kanggo naon? Kanggo urang tobat. Tobat, kantunkeun kabiasaan eta masih kene aya lawang kanggo para wargi sadaya tobat. Gusti maparin kesempatan tinggalkeun eta kabiasaan ulah jantan sapertos Yudas Iskariot kumargi upami urang ngagaduhan kabiasaan nipu numputkeun kitab suci jalma anu nipu kabatur sasatna nipu ka Gusti ku anjeun hirupna bakal cilaka ku pamolahna sorangan. Hai urang tumungkul urang sumamat ka Gusti urang nyuhunkeun piwelasna urang ngadoa sasarangan. Nun Gusti Pangeran anu Rahman Rahim anu dibakti ku abdi dilebet asmana Gusti Yesus. Jisim abdi ngucap syukur ka Gusti upami Gusti maparin keneh peluang ka abdi-abdi sadaya. Pacuan mugi abdi henteu hirup sapertos Yudas Iskariot anu kaluar tina baham henteu luyu sareng lampahna. Tebihkeun abdi tina kabiasaan kitu. Tebihkeun abdi oge ti jalmi-jalmi anu seja nipu, anu nyilakakeun, anu bakal nyeret abdi tina jalan bebenaran kana jalan dosa. Tungtun tuyun abdi nun Gusti Pangeran. Ajak abdi sarangan abdi mugi abdi tiasa tetep raket ka Gusti. Wa paparin kawantun kanggo teras ngadoa, teras ngucap syukur, paparin ka patekadan kanggo abdi supaya tetap nyembah ka Gusti. Paparin sumanget kanggo abdi sadaya nun Gusti Pangeran. Hatur ribunuh abdi khusus ngadoa kanggo para wargi anu panginten dina waktos ayeuna gaduh kabiasaan-kabiasaan nu meungket kana dirina. Anu teu tiasa dilepaskeun, anu nyuhunkeun pangawasa Roh Suci nyarengan ka aranjeunna. Berkahan tungtun tuyun lepaskeun tina perwatek-perwatek nipu batur, perwatek-perwatek nyilakakeun batur. Tapi oge abdi tebih tina jalan anu nyimpang tina jalan Gusti. Hatur sewu nuhun Gusti. Abdi ngucap syukur ngadoa di lebet asmana Gusti Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.